ngomong lah tuh. Hakina ngomong lah. Kak pribadi nanya Sampurasun sadayana sampai sadayana muji agung kanu agung. Alhamdulillah urang geus ngitemayan nembe pun sapun kula jurungkeun geramiang sadayana. Alhamdulillah ayeuna aya Ki Cakra kaamanatan ku cara ngaca kabayan. inggih Anu kadua aya Mang Iit jeprut kaamanatan ku ngaprak. anjing Mangga canak ieu kanggo manfaat pikeun masyarakat loba khususna pribadina. Mangga ayeuna kumaha Ki Cakra tina ngaca kabayan teh sok kedalkeun. Ilmu geus dipasihkeun jampe pameke geus digebrokeun. waduh Jadi kita amar wata kita ingatkan diri nampi kakak kaki kita ya Ilmu ngalengit geus bisa, ilmu naik ke langit geus bisa nembus ka bumi komobi. Hese dan urang diajar di dieu seung ayeuna urang dangukeun para wargi sadaya kumaha cara ngaca kabayan anu diuga bakal diguar ku Ki Cakra. Mangga Ki Cakra. Sampurasun para Rampes. para pemirsa channel YouTube Mirama Mekar Pawenang ya aya dina kawilujengan. Amin. Anu disebat naon tadi teh Kabayan ngaca kabayan teh nyaeta kana kasab cara kasab baraya anu nempel lers dinu bidang ekonomi, sosial, budaya, ditambihan politik. Da sadayana oge kedah ngangge politik. Cuman politikna entong ngangge politik praktis. Da cara ekonomi teh ngangge politik teh kumaha carana anu ngahasilkeun kan kedah ngangge politik. Sosial ngangge politik anu bermanfaat. Budaya ngangge politik anu tiasa nungtun masyarakat tongtonan teh jadi tuntunan gitu. Nah, ininya Panginten Ki mohon gitu. jadi ngalampahkeun kahirupan nuhun ngalampahkeun kahirupan teh jadi tuntunan pikeun masyarakat mun ninggalna di YouTube merenya Mirama Mekar Pawenang nu insyaallah bakal diguar engke bakal digambarkeun di dinya. Cing ayeuna kumaha pamenang Mang Iit jeprut tina ngaprak teh ilmu geus dipasihan, kakebalan tubuh geus dipasihkeun. Ilmu tembus bumi komo hararese keneh Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampes Panggilan simkuring Mang Iit kita Mohon anu di acara non Pridamanan Mirama Mekar Pawenang channel Mekar Pawenang ya. mohon tina acara ngaprak. Kapancenan di acara itu ngaprak pangintennya. Mohon. Dan acara ngaprak itu atuh urang hiji-hijina teh panginten aya ngaprak paseur benernya. Nya gitu mohon. Aya ngaprak ngorobet, ngaprak ameng, ngorobet ya kan ngaprak Ngorobet keneh. naon dah? Hiji ngorobet teh nya urang korobet sedayana di acara. Mohon.
disebut robet lain ngorobet anu ngorobet dina lingkungan Pohon. gali ngorobet gitu. Pohon. Jadi nu aya leuwih diteang kanu eueuhna urang korobet. Eueuhna kudu aya. Kudu aya. Jadi aku ngabahas lah dina acara ieu teh. Kasayananya pemirsa mawaya ayana ieu. Bicara teh panginten bagi nerangkeun nya. Mangga. Asa ayeung usul namun acara sareng nami abdi pangintennya. Nyuhun. Mang Iit jeprut, aduh geus poho eta ki. Nami nyalira. Panjenengan ieu kita ngaprak teh seng kagali nembe hiji. Ngorobetna. Ngorobet. Kumaha ngorobet eta? Kahiji aya ngorobet teh urang teh leumpang. Mohon. Ngorobet. Di mana wae aya kata A B C teh leumpang teh bari leumpangnya. Nya. Nah, ngorobet kata teh alhamdulillah abdi teh kenging hiji kata A tembe kajet berarti ngumpul sadayananya. Eta dina lingkungan. Alhamdulillah ya. Sabdi emutan. Oh iya cinta dina ieu terus abdi teh ngalamun ya teh. Nya. Dina kebon eta teh, waduh iya piduiteun alus ini. Tina lahan teh. Lahan teh bakal jadi piduiteun di korobet kok teh. Nya. Bade dijandenkeun naon eta? Cara korobet teh. Nya. Menang batu. Korobet balangkeun. Menang jukut di korobet menangkeun. Alhamdulillah kita rapihna di korobet. Ya ti dia kasih gudang punten bilih capek teuing teu lah. Ieu teh asa muter ieu teh teu lah ki aduh karunya malik deui ke punten nya sakedapnya urang ieu narik caunya kantosan sakedap nang ning nunggung mana cauna itu dengan eueuh. Ampun. Tah, poe kacamata buka. Oh, alhamdulillah, Buka astagfirullah. heula tuh. Kacamata itu. Sakti. Mandraguna begitunya. Alhamdulillah. Tapi ieu masih kena ciga lapar ieu teh ieu. Urang canak deui nya hiji tumpeng. Tumpengna urang canak deui. Ki siap ki Nggih. bisi ngepek siap bismillahirrahmanirrahim nanging nunggung play aduh Ya ninggal. Waduh. Aduh asal di mana ya? Tah anu tadi hoyong jauh si Aki hoyong mam geus disadiakeun Nya Allah maha pamurah maha asih dikedelkeun aya deuk naon deui cing Sakti mandraguna sanes sakti kade ngaya ke saya ya. Nah ieu mah ibarat naonnya ngagamarkeun beh kahirupan teh teu gampang melalui proses ki urang teh ti awal ngecruk naon tadi teh Nyucruk bari nangtung bari nyucruk taneuhnya terus dipelakan langsung naon diceboran tepikeun ka jadina tah ieu mah tinggal tuanna sok atuh panginten aya acara korobet nah masih tuan namanya asal jeung usulna itu tong dikorobet ieu mah dituang bisi bau ting dileungitkeun deui atuh Aki ngetes atuh naon dileungitkeun deui geus nu aya make jeung dileungit cing atulah ieu mah ieu kahoyong di si Aki kudu dileungitkeun deui ting ki nang nung
Jadi cikopi. Alah, Nomel. jauh jadi si kopi ku sakti-saktinanya. Ilmu ada teh. salah jampe. Jauh jadi si kopi. Kumaha ieu teh nya bisi salah jalan geus dituang heula di leuit kumaha amis Mohon sampai. jiga nama ieu mah hayang kopi ngageureum tos tah dina rasana Apanya? Kopi. nya Jadi ieu teh urang teh ngabahati kana awal deui atawa Ya. langsung wae kana ngaprak. nah tigana mah moal poho deui aya namanya tadi geus ditampilkeun jauh geus ditampilkeun tuangan komo ayeuna eci kopi sok lanjutkeun deui. Nah, dina acara ngaprak teh urang lanjutkeun deui nya pemirsa. Urang lanjutkeun deui ieu mah dina acara ngaprak. Ngaprak ka lingkungan tetapi langsung wae ka kebon ya. Ku mamang we eta mah pemenakna Kebon. Dina pengalaman imanya Mohon. dina urang teh isuk-isuk ka sore. mohon Diwiti di Wisma Telenges, apa Wisma Telenges? Wisma Telenges anu aya di perekonomian di Jalan Rea, ka Wisma Telenges. Ugi ka Papak Katongo, metana curug bae langsung teh, aya ngupi ngacurug bae langsung teh nyaeta urang leumpang dihandap ka luhur. mohon Dina acara dina ngamprak eta teh. Alhamdulillah dugi ka luhur, terus abdi uprak-uprak ke kiri juga kanan, ngumpul. Ya alhamdulillah. Kita bagi lagi karena eta saja dina acara ngaprak teh. Nah, lalakon anu eta ngaprak. Nembe kagungan ayeuna teh nembe kagungan alit sareng pacuna. Tah gitu ngaprak. Bade didagukeun ieu teh Baji. Allahu Akbar. Salah keneh. Geus tepi mana hampura kalah ngalengut aduh Curug bari nangtung bari Allah punten nah juga teh geus tepi ka mana gitu ya teh kelakan nunutan aduh alhamdulillah karana bisa diakeun. mohon Tiga ngalakonan paminten ayeuna mah urang prak we urang adamel sadayana urang ngajurung. amin Prak ieu teh dina karena bari jalan naon wae ge. Ayo urang dukung babarengan. ya sami-sami Acara bade upinuana sareng nanaon lagi ditampi. mohon Musak itu si mang ijeplot mah sementawis panginten eta mah judulna ngacurug bari nangtung nyambung kana ngaprak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenjerang baraya atuh hilap di wae aing mah itu aing mah. Cing kumaha ya pemenang Ki Cakra tina Ngacakabayan. Atau cing aing oge make ieu udah. Teu kabita tadi geus panjang lebar tepikeun ka mana kulon abdi tepikeun ka nuntutan kiraku Ki Cakra teu kabita gerak keluar kumaha pemenang Ki Cakra kitunya sangkan mangpaatikeun pribadi pikeun rahayat atanomi ngajantenkeun sosialna dina kahirupan gitu kan Ki Cakra mangga sok abi ieu nya teu lah ya naon Penjabaran di Ngacakabayan mah penting mah naon wae nu digarap naon wae pacabakan urang teh nu kahiji kedah resep heula nu kadua punten artinya aduh ieu kumaha eureun kieu kalau di Sulap heula we teh da urang sulap. digawe bensinan mang Macon. Yo ya teh nama kulantaran Ngaloding. ngaloding kene. Urang sulap heula we nama da tegara rokok aya urang sulap heula. mang atas tas itu nah Nah, itu urang sulap. Wah, tuh tinganya teh naon ieu. Na urang sulap. Wah. Hoyong jadi sabiji hoyong naon rokok naon. cing seueur we pokona mah
Wah, soalnya yang tadi ngerokok mah ya jauh sareng sangunya. Ya. Nah, mah kumargi sareng kejadian kopi. Kumargi sangu sareng jauh kopi saya urang pula pendokona. Wah, nah, aduh bener jago kieu jago bener nuhun. alhamdulillah ki sabungkus atuh meni 2 batang dosa, Hah? mah dosa. Namun bisa masa bos sekalian Kalau sih tapi manfaat. saya tikmahi loba nyesa merenya gitu mun kumaha Bisa. kabayan eureun kumaha Ngomong lah tuh. Hakina ngomong lah. Kak pribadi ngomong. Nanya. tinggi menak naon ayeuna aya wangsit naon jojol aya acara ngaca kabayan pemenak ya Eta sim kuring dugi ka ieu studio teh janten host teh kengeng wangsit wangsit mang antara pi wangsit atuh ialah berita beja wangsit teh tinu sare bari nyaring alah eta kumaha mang nunutan berarti Asa pas oge eta teh lamun cek urang Jawa mah lamun dina agama cek urang Sunda lamun dina agama mah eta teh dukturu tangi ati no dukturu tangi ati aduh sanajan sare tapi aya jadi dukturu tangi ati oh gitunya nunutan bari nyaring sare bari nyaring ya sok sanajan sare oge aya hati mah tetep eta ngawirid dia dukturu tangi ati Tuhan Jawa mata cetulah Sudama eta nunutan bari bolotot sare bari bolotot ya itu udah lain sare bari bolotot mah atas itu nuhun masalah aduh nih Aji kalah kan atuh eta kacamanon penting mah urang mah dinu pacabakan urang gitu penting mah naon bae nu dibeuki resep mon karena ya peribahasa pamit wanoh pami wanoh tantu bogoh gitu bogo kasaha bogoh macam-macam kamu nih aduh pemirsa itu pengalaman Gi jadi orang teh ngalenggeukeun dina acara ieu teh mulai silaturahmi bari sumpah uyon nantinya mon mangga sumpah uyon teh nyata ngawangkulnya kongres serta kongres teh nyata ngisikeun acara lain ai bahasa kongres teh asal di mana di Jakarta gitu awangkong nu teh beres-beres bari jeung mawa bendera gitu himpulan ieu mobil menuju duka rumah pemanasan ieu mah hitung-hitung orang kongres we ngawangkong teh beres-beres aya dina acara wirama menang wirama mekar pawenang eta nu digali ku Abah asa jenengan teh sanes Abah Aki naon jenengan teh cok wanuhkeun heula tuh beli Aki naon jenengan teh penak di jalan ge penak di jalan ke Aki naon teu naros-naros acan mana sok atuh aing dulu aing itu dulu bereelmu
jika nama yang sabungkus tah tokona Isu kan nyetok ya. dek produksi toge wae Produk itu oke merada kita bengkak. aduh Nepangkeun wasta pribadi tem Mang Jem Pilih pendak di mana wae atau ulah teh. pami channel TikTok mah Ki Cakra Ragana. Follow me ya. Insya Allah kami pernah kapan aja terusah pakai kedua gitu ya pena. Ajeng enak karena acara luka gua penginten atau setionya. kedua wae teh tadi katilu atuh Luka gua mah saya penginten Iya. mangga nama ba beres-beres 2D mah ada lagi kedai ka papanarang gitu. Luka tilu nama mangga papanarang. nyamuhun meureun dina tiap pamendak ayeuna Aki jeung Mang nya anu janten petunjuk nya eta ngajantenkeun ngaca cara kabayan eta teh ngandung hartos rupina kasab baraya anu nempel dina kahirupan sadinten beureun eta teh cara ekonomi gitunya sangkan tiasa manfaat gitu jang pribadina manfaat kanggo masyarakatna oge ieu mang ade jeprut meureun ngaprak teh geus kaditu ka dieu meureun nya nah mohon dina kokorobet eta teh beureun kenging nyaeta ngaprak gitunya jadi petunjukna teh ngaprak gitu mohon yang mudah-mudahan eta janten modalna nya ngaprak teh anu tiasa ngagambarkeun dina ngaprak eta boh tina naon pertanianana boh tina kaayaan perdaganganana boh dina kalakuan sadinten gitunya masyarakat itu meureun Tawis begitu. mohon yang meureun ditutup heula obrolan ayeuna pun sapun hung ahung rahayu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.